La ilaha illallah, hari budak ke mana yuk? Aduh, ini mah. Jang, Jang, aduh, mana hujan, mana naon deh. Ini mah, budak tehnya. Aduh, nyar-nyar pimalangun ya budak. Jang, Jang. Bapak! Pak! Bapak! 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 Oh! Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggeun kadu pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras duh Sunda kacida pisan tangtungan endah pisan. Ate lamun geus pinuku rasa cinta jeung mikanya bisa ngajadikeun ieu cinta anu tulus tur ikhlas. Jang nyai hideuk kudu saroleh tuturkeun pilampah hade najan maka bapa siga anu goreng hate kanyaan moal aya batesna bapa mika hemat moal aya watesna najan sagara ngadingding najan gunung ngaju ngiring moal pusing moal rusing ate lamun geus pinuku rasa cinta jeung mikanya bisa ngajadikeun ieu cinta anu tulus tur ikhlas. Ate lamun geus pinuku rasa cinta jeung mikanya bisa ngajadikeun ieu cinta anu Tadi kunci kan ya tuh kayak ulah capek. Mending ngesang kieu kalau tuh. Oke, sekedar. Tuh, hujan Jang, tuh badak hujan. Wah, badak hujan Jang. Yo, ada telepon. Ayo.
lami-lami teuing, Pak. Lang kayak uwi atuh. Ta kalau hor pasar kayak uwi atuh. Kan we atuh we si teteh oge. Tinggal iya da aya bapak ieu. Bae. Ngan eta antasara di sakedapnya. Bapak bade ka itulah tuh ningali sawah. Ayeuna mah ujang antasara di dinya. Kana nyalira oge teh jeung si teteh. Bapak bade nanti menargeuna urug. Tadi tas hujan bisa arurug di sawah. Ngalongok heula. Duh. Hayang teh ulah arurug hujan tadi lah kudu ditempuh heula cai et. Aing sukarorea me baraya kieu teh lah. Mana bisi urug dia bisi naon. Mudah-mudahan ulah aya urug. Padahal menit teh kararau pisan geuning di dia mah. Da jeung aduh inung budak teh daek balik. Lanceukna teh daekeun balik. Harunya budak sorangan di imah baelah keun we. Hayang teh gara balik da budak teh nanyakeun we lanceukna deh. Teh kira baliknya lain cicing wae di pasar. Ieu mah ya wae. Tuh coba rarujit ke ari tas hujan teh sok parariye lah aing mah. Palalaur budak sorangan di imah. Alhamdulillah tuh geuningan eueuh nu urug teh. Jongjon tadi nama meuni melang bisi arurug pada hujanna gede. Jongjon tapi alhamdulillah. Budak karunya balik heula. Deui bae. Karunya budak sorangan baturna bisi lanceukna can balik. Si bapak mana yang lami menerkeun cai teh. Nya ujang lapar deh. Nilai ngamen heula. Mananya malun. Teu aya geuning. Teteh nilami-lami teuing ke pasar. Daripada lapar mending bobo. Si teteh nilami-lami teuing ke pasar teh. Ujang lapar. Majar si bapak is naik pangesirkeun ujang sepeda. Boro-boro tabungan ujang diinyum ke si bapak. Nah gede teng ka batur caina Ampun. Aduh. Karunya budak sorangan jabat sandahar deh. Lah. Alhamdulillah ngocor saingan iya aduh. Kudu dibenerkeun di meureunna. Keneh ke bisa karunya budak. Jang, ke mana budak? Ke mana nya? Da eueuh ke mana nya budak? Buah-buah. Ke mana Jang? Ke mana budak? Buah-buah. Dodo teuing da itu. Kalah tibra. Baluas budak dodo teuing kudu simutan nih. Mana simut? Aku yang ku anuk. Karunya budak kakak tibra. Dale itu. Tinggalkan ku kolot si bante ka mana si ujang kalah sare baluas. Ya Allah ya Rabbi. Sabar Jang. Aduh teuing. Kene ke geura balik meureunnan si mamah jeung eta si teteh mah. Aduh ya tuh bapak keluar deui.
Astagfirullahaladzim. Dan budak camburang. La ilaha illallah, hari budak ke mana yuk? Aduh, ini mah. Jang, aduh. Mana hujan, mana naon deh. Ini mah. Budak tehnya. Aduh, hanya nyar pi melangon ya budak. Jang. Ih. Mana deh? Aing masuk. Nyar pi melangon. Dah. Aduh, nggak budak ke mana yuk? Ini mah. Sebelah itu juga. Kehujanan melanda. Bapak! Bapak! Oh, Aduh, nya budak ke mana yuk? Astagfirullahaladzim, geuning ha itu. Kela cicing. Allahu Akbar, cijang maneh. Keur naon dia tuh? Aduh, ampun teuing. Siap balik lagi. Aduh, bahu teh. Adena kapaina tas di mana? Alah. Yang nyanyi di depan